Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, urang ayeuna ngawitan ngaos kitab Fathul Izar. Itu pun bojo ke hoyong ngaos kitab ieu cenah. Sakantenan urang ngalogat kitab Fathul Izar. Anggitan Kiai Haji Ahmad Fauzi Pasuruan. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadaya. Fathul Izari ari ieu eta kitab Fathul Izar. Hartosna mukakeun samping. Well. Fi kasfil asrori tetep dina mukakeun pirang-pirang rahasia. Li auqatil harsi pikeun pirang-pirang waktu melak. Maksudna melak anak jelema jima teh. Wa khalqatil abkari jeung bentuk pirang-pirang kaparawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Fathul Izar kalawan ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng ka sakabeh abdina di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu mapari nikmat alit ka abdina di akhirat unggul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep milik Allah. Alladzi anu jalla anu agung naon qadruhu martabat Allah. Wa azza jeung mulia naon jaruhu keagungan Allah. Alladzi anu ja'ala nu geus ngajadikeun ieu ladi maksudna Allah. An nikah kana nikah sababan kana jadi sabab khobar kadua tina lafaz ja'ala. Maf'ul kadua tina lafaz ja'ala. Libaqo inaslil anami pikeun tumetepna turunan pirang-pirang makhluk. Wa wasilatan jeung jadi cukang lantaran ilastibaqis suubi kana sumarambahna pirang-pirang suku wal aqwami jeung pirang-pirang kaum. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu jeung kasalametan ala sayyidina eta tetep ka Gusti urang sadaya Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad al Mustafa anu diselir sahibil izzi anu ngagaduhan kamulyaan wasidqi jeung kabeneran wal wafai jeung metukan nyumponan wa ala alihi jeung kakulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung sahabatna Kangjeng Nabi asyarafa pirang-pirang anu malulia nujumil huda anu jadi bintangna pirang-pirang pituduh wasofa jeung anu bersih. Amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam. Bahadihi makarya nu hadir dina hate karosatun eta koras lembaran sogirun anu leutik naon hujmuha bentukna ieu karosah alit latifun anu lembut naon syakluha bentukna ieu karosah
tetapi senajan leutik bentukna jalilun anu agung non qadruha ukuranana ieu karosah adimun anu gede non naf'uha kamanfaatan ieu karosah gede teh manfaat jeung jalma nu rek ngalap manfaat. Naon eusina ieu kitab tastamilu ngurung ieu karosah ala pawaida kana pirang-pirang faidah muhimmatin anu penting tata'allaqu anu cumantel ieu fawaid bi ba'di ma kana sawareh perkara lin nikahi anu tetep ieu mapikeun nikah. Mana buktina? Minal harsi nyatana tina jima wa asrori auqatihi jeung pirang-pirang rahasia pirang-pirang waktuna ieu harsi iraha alusna jima teh saban poe sapoe 3 kali atau sapoe 7 kali wa tadbirihi jeung ngaturna ieu harsi diatur wama jeung perkara li khalqatil abkari anu tetep ieu mah pikeun bentuk pirang-pirang kaparawanan minal ajaibi nyatana tina pirang-pirang anu ngagetkeun wal asrori jeung pirang-pirang rahasia yang menyangkut tentang wanita. Aduh. Jamaatu ngumpulkeun kaula saur musannif ha kana ieu karosah wal taqattu jeung mulungan kaulaha kana ieu karosah wa naqaltu jeung nukil kaulaha kana ieu karosah min puhulil ulama ti pirang-pirang jagona pirang-pirang ulama lain mulungan tina Google lain mulungan tina YouTube ieu tapi mulungan tina karya-karya para ulama jadi puguh sanadna warijali jeung pirang-pirang jago manna muga maparinugraha hum ka ieu ulama sallallahu Gusti Allah taala barina malur Allah binailil fauzi ku ngarawatna kamulyaan wal ifdoli jeung keagungan wasamaitu jeung ngaranan kaulaha kana ieu karosah bipatil izari ku ngaran patul ijar mukakeun samping bikasfil asrori dinamukakeun pirang-pirang rahasia liau qatil harsi kana pirang-pirang waktu jima wal qatil abkari jeung bentukna pirang-pirang kaparawanan wallaha jeung ka Allah wungkul taala baina malur Allah nasalu nyunkeun kami ayaj'ala kana yen ngajadikeun Allah kana ieu karosah nafiatan kana nu manfaat lana pikeun kami wal ikhwanina jeung pikeun pirang-pirang dulur kami al muslimina anu ari Islam kabeh wa yaj'ala jeung muga yen ngajadikeun Allah kana ieu karosah dakhiratan kana jadi sisimpenan lana pikeun kami wali walidaina jeung pikeun ibu bapa kami yauma layang pan teu manfaat naon malun harta wala jeung teu manfaat naon banunun pirang-pirang anak ilaman kecuali jalma ata nu datang ieu man Allah ka Gusti Allah biqalbin kalawan hate salimin anu salamet min afatil qalbi tina pirang-pirang pancabahaya hate wa suid dununi jeung gorengna pirang-pirang panyangka al yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim gitu. Ilam kanyahokeun ku anjeun mukhatab goer muayyan anu disarupakeun jeung muayyan dina pada diperdihna kuno ngomong anan nikah kana sanyana ari nikah teh sunatun eta sunat margubatun anu dipikaresep wa tariqatun jeung jalan mahbubatun anu dipika cinta karawin euy nah ieu nikah teh make mangrupakeun sunnah margubah jeung tariqah mahbubah lian nabihi lantaran sanyana ku ieu nikah baqaut tanasuli eta tumetepna pirang-pirang rundayan wa dawamut tawassuli jeung langgengna pirang-pirang percantelan
faqad harada maka nyata ngagegereh hu kana ieu nikah sa asyari'u Allah jeung rasulna Allah di dieu al hakimu anu pengkuh. Pakola maka ngadau azama mulyasa min qailin anu nyarios Allah eusina pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Pangkihu maka kudu nikah maraneh kabeh ma kawewe eusina toba anu alus ieu malaku munggu maraneh kabeh lain alus cek inung bapa lain alus cek lancek dan nu rek kawin ge maneh lain lancek nu rek kawin ge maneh lain kolot nu alus cek maneh minan nisa'i nyatana ti pirang-pirang awewe masna tuh bari dua deuleu itu ujug-ujug nitah dua hiji ge hese wasulasa jeung tilu warubaa jeung opat aduh al ayata kun nuluykeun anjeun kana ayat ulah dituluykeun wa qala jeung ngadawu Allah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayati jeung eta tetep tina saware pirang-pirang tanda kagungan Allah an khalaqa arien nyiptakeun Allah lakum pikeun maraneh kabeh min anfusikum ti pirang-pirang diri maraneh kabeh azwajan ka pirang-pirang bojo teu nyorangan teu jomblo akut. Tujuanana litaskunu karena supaya tentrem maraneh kabeh ilayaku ya azwaj wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah bainakum di antara maraneh kabeh mawaddatan kana cinta wa rahmatan jeung kana kanyaan rahmah saluhreun mawaddah arep ari mawaddah mah masih kene berorientasi fisik masih berorientasi seksual, masih berorientasi biologis. Tetapi ketika berbicara rahmah, maka lepaslah fisik, lepaslah hasrat seksual, lepaslah urusan biologis. Nu aya cinta kasih nu ditanamkeun ku Allah di setiap jalma nu geus rumah tangga. Najan mata geus rumah tangga mah najan pasea tungtung nama pakekep-kekep we gitu. Najan dordar akan itu apa tangkot-tangkot we sabab Allah nitipkeun rahmah. Wa qala jeung ngadawu Allah wa angkihu jeung kudu nikah maraneh kabeh al ayama ka pirang-pirang awewe anu nyorangan minkum ti maraneh kabeh wasolihina jeung anu saroleh kabeh min ibadikum ti pirang-pirang hamba maraneh kabeh abid wa imaikum jeung pirang-pirang amat maraneh kabeh iya kunu lamun bukti ya ibad jeung ima fuqara eta pirang-pirang anu fakir yugni tah bakal nyugikeun hum kaya ibad salo Gusti Allah mi fadlihi tina karunia Allah jaminan ti Allah. Tak cekolot moal aya bujang atau parawan beunghar. Beunghar mah ngerwe dina nalika geus kawin. Nu pakir ge jadi beunghar. Yughnihimullah janji ti Allah. Al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat. Timbul pertanyaan wa kumaha bentuk ngabeungharkeun Allah ka jalma nu geus rumah tangga? Wa min ignaihi ta ieu aplikasina. Jeung eta tetep tina ngabeungharkeunana Allah ta'ala baina marur Allah lahum kaya ibad anna rajula eta sanyana hiji lalaki qabla dukhulihi dina samemeh asupna ya si rajul pi qaidin nikahi dina kaid nikah lawe eta tetep pikeun si rajul yadani ari dua leungeun warijlani jeung dua suku wainani jeung dua panon wa goiriha jeung lianti yadan rijlan jeung ainan
minal jawarihi tina pirang-pirang anggota bihiddatiha kalawan batasanana ieu jawarih pakot bari wungkul. Tuh eta sameme. Ieu lalaki sameme kawin mah boga matangan dua, boga leungeun ngan dua, boga suku ngan dua, tetapi walakin kulama dahola jeung tatapina dina sabang saasup ieu si rajul pihi dina ieu qaidin nikah sorot tah jadi. Naon tilkal a'dau eta pirang-pirang anggota tata doa ku eta tikal-tikal ieu ado. Difaini kalawan dua tikelan. Biziadati adoi jaujatihi kalawan panambah pirang-pirang anggota badan pamajikan si rajul. Ilaiha kana ieu jawari. Jadi tambahan. Panono tadina 2 jadi 4 geus kawin mah. Leungeun tadina 2 jadi 4, suku tadina 2 jadi 4, beteung tadina hiji jadi 2. Nah, alat tahro nah teu nempo anjeun. Anal arusata sanyana panganten awewe ida qolat eta di mana-mana nyarita ya arus salil arisi ka panganten lalaki. Liman eta pikeun saha? Yada kari leungeun anjeun? Dijawab qala nyarita ya aris laka laki untukmu. Wa ida qolat jeung di mana-mana nyarita ya arus salau ka si aris liman eta pikeun saha? Anpuka ari irung anjeun? Qala nyarita ya si aris laki untukmu tuh. Wa idza qalat jeung di mana-mana nyarita ya si arus salau ka ya aris aidon beda deui liman eta pikeun saina ka dua panon anjeun. Qala nyarita ya si aris lah ka ya arisa mujiban barina ngajawab wa munisan jeung barina ngabebetah laki untukmu. Wah kada jeung kitu satuluyna gitu. Teu panganten awewe teh tuh. Eta pandangan kanggo saha? Kanggo nyai. Eta idung kanggo saha? Kanggo neng. Oh, ari ieu soca kanggo saha? Kanggo neng tuh. Teh jadi ramahan. Daina 2 jadi 4, irung daina hiji jadi 2, hiji irung urang, 2 irung pamajikan, ditambahan palo jadi teh ngabeunghar gitu. Bentuk ngabeunghar kana gitu ya panganten. An aya eta. Panganten euy. Panganten awewe setengah dipaksa eta mah kawin ka kolot lalaki nu anu nu geus rada kolot lalakina gitu. Setengah dipaksa. Pas malam pertama dah. Nah, biasanya makan mesra gitu. Pengantin lelaki jeung pengantin awewe itu digambarkeun bieu. Ieu mah pas itu ditanya teh. Neng, eta naon? Dirampak pelebah pinareupna. Tong leukeut-leukeut. Ieu mah cenah hajar aswad. Maksudna manjing sieun anu hajar teh batu ari aswad hideung. Kumaha da lantaran lalakina rada pinter. Atuh kaleresan ari kitu mah kapungkur akang nuju ka Mekah teu kantos ngecup hajar aswad calepot ka dieu. Aduh. Nah kahanap tuntungna mah kana eta tah. Goha. Naon ieu? Wah ulah deket-deket. Ieu mah neraka jahanam. Ieu da teu eleh geleng cek salakina teh. Kaleresan atuh ya kang gaduh Yahudi hiji. Urang asupkeun yeuh ka neraka jahanam. Eta mah dongeng kudu kan gitu. Panganten teh silih banyola. Bari dirampak anggotana hiji. Ieu kanggo saha? Kanggo AA. Ieu kanggo saha? Kanggo AA tuh. Jadi tadina hiji ge jadi 2, tadina 2 jadi 4. Wa qala jeung ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaros syababi eling-eling golongan pamuda. Man sajal mana istata'a anu kaduga isiman minkum timarane kabeh albaat kana biaya palyata jawad kudu kawin ieu siman kawin boga biaya mah. Ya alus lalagasan teh henteu. Boro-boro jelema biasa pangkat ulama oge ari teu lalagasan mah kurang afdol eta teh disebut puhulul ulama. Mana komo jelema biasa tak boga biaya mah kawin. Nah fa innahu makasanyana ieu tajwij agodo eta leuwih meuremkeun lil basori kana panon wa asonu jeung leuwih ngariksa lil parji kana parji tuh eta manfaat ka teh agodo lil basor moal haye we lurak lirik moal haye we mata teh belanja ka ditu ka dieu moal haye we
mata teh buralang burileng neangan naon. Moal nu kadua wa asonul parji leuwih kariksa. Moal hae we jahat sabun. Ya. Saminggu sakali meuli sabun teh jahat-jahat teuing kan kolot curiga ari maneh teh mani atawa naon ieu sabun saminggu geus beak. Asonul parji. Manfaat nikah. Al hadis kudu nulikeun anjeun kana hadis. Sanajan lamun dituluykeun mah wayahna kudu puasa gitu. Pailam yastati tuluyanna dipalai bisaum wayahna puasa. Jadi baheula mah kadang-kadang sok hebat si eta puasa wae. Santri umur 28 tahun, 30 tahun hayu we puasa. Tapi geus manggi hadis ieu mah tungtungna jadi roba. Oh, lain getol-getol teuing teu bogeun biaya we jang kawin. Wal ba'atu jeung ari baat teh annafaqatud dohiratu eta nafaqah dohir. Wal batinatu jeung napakah anu batin. Kudu boga sandang pangan papan, huapan awewe teh luhurna, paraban handapna wewelan. Eta ngaranna nafkah dohir jeung nafkah batin. Kama saperti perkara kila nu dicaritakeun ieu mah. Waqala jeung ngadawuh Kangjeng Nabi aidon barina deui tajang lalaki tah. Ya, jeung lalaki ya. Cara milih pamajikan. Tajawwaju kudu kawin marane kabeh alwaluda ka awewe anu loba anakna. Maksudna lain karana tetapi pan puguh turunanna. Tempo indung bapana sabariji anakna ye, dulur-dulurna sabaraha. Nu rendei eta. Rendei bahasana alwalud teh. Jadi kudu kawin teh ka awewe anu rendei. Ya, anu rendei anu loba anakan gitu. Lamun domba mah domba anu alus gitu nu tupan anak-anak teh loba gitu, rendei. Alwaduda anu penuh kasih sayang. Ulah awewe anu kasar, milih awewe teh euy. Tapi anu lembut, penuh dengan kasih sayang. Nah, sabab rek jadi inung pikeun anak-anak urang gitu. Pa ini maka sanyana kaula saur Rasul mukasirun eta nu ngalobakeun bikum kumarane kabeh al umama ka pirang-pirang umat yaumul kiamati dina poe kiamah supaya umat Kangjeng Nabi menjadi umat yang terbanyak ke di poe kiamah. Al haditsa kunuluykeun anjeun kana hadis au kama atau seperti perkara qala anu ngadawuh Kangjeng Nabi. Qala anu gandawuh Kangjeng Nabi wa ghairuha jeung lian ti ayat jeung hadis minal ayati nyatana tina pirang-pirang ayat wal ahadis jeung pirang-pirang hadis hadis ataupun Quran anu memotivasi untuk segera melakukan pernikahan. Terus kan? Nah, bayanul harsi ari eta buat netelakeun jima' wasrori auqatihi jeung pirang-pirang rahasia, pirang-pirang waktuna ieu jima. Tade ulah salah niat. Ilam kudu nyawa anjeun motob goer muayyan nu disarupakeun jeung muayyan dina pada diperdina kudu ngomong. Andal maksudal a'dhama sanyana anu dimaksud anu agung minan nikahi tina nikah ta'abbudu eta teh ibadah, niatan ibadah nikah teh. Wa taqarrubu jeung gawe deheus ka Allah. Wa itba'u sunnati rasuli jeung nuturkeun sunnah Rasul. An nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa minni. Pan kitu saur Rasul. Niatan. Ya. Ada urang menikahna geus lila. Baheula poho dia niatan we da ayeuna ge urang teh keur nikah nuluykeun nikah sok ti ayeuna. Bisi poho susulkeun. Salianti eta watasilul waladi jeung ngasilkeun anak wan nasli jeung turunan. Nah, li annabihi lantaran sanyana ku ye walad wan nasli baqaul alami ari tumetepna alam wan tidomuhu jeung tersusuna ieu alam. Wa bitarkihi jeung kutinggalna ieu nikah wa imalihi jeung nganggurkeun ieu nikah khorobuhu ari nari kolotna ieu alam. Wadirasuhu jeung ruksakna ieu alam. Oh cilaka lamun jelema teu karawin. Ieu alam moal teu merus gitu. Moal teu merus siapa yang akan menjadi pewaris selanjutnya andaikan semua orang tidak melakukan pernikahan ruksak.
Wa malumun jeung eta nu dikanyaokeun annausna kalakuan aya sulu eta moal hasil non alhasadu panen illa binasril bidri kecuali ku ngawurkeun binih alal ardi lureun bumi awalan dina mimitina tuh persis gitu malak pare tebar heula gitu wa harsiha jeung melakeunana ieu bidri wazariha jeung tegasna melakeunana ieu bidri biturukin ku pirang-pirang jalan tebar tuluy ditanur ulah poho diramet wa kaifiatin jeung pirang-pirang tingkah maklumatin anu dikanyaokeun indal palahi munggu pirang-pirang petani pemilihan beunang petani terek melak teh hiji kudu milih bibit unggul geus puguh bibit unggul mun urang rek melak bonteng atau melak pare kan tara-tara ujug-ujug ditebarkeun gitu dikeuman heula dikeuman dina cai tah nu ngamang piceun anu talab berarti alus binihna kakara diawurkeun geus diawurkeun diipuk meureunannya narongtot jaradi geus jaradi kakara diplakeun geus diplakeun diurus bisi aya hama tah nyeun budak oge kitu mimiti pilih binih terbaik tadi teh alwadud gitu geus kitu nya atuh we ana kudu diplakan gitu musing binih alus gari teu diplakeun moal jadi gitu tah hayang melakeun teh harus melalui sebuah akad disebut akad pertikahan wantidoril madadi jeung nungguna pirang-pirang waktu ila buduwis solahi nepikeun ka tembongna kapantesan mika pantes di ala tuh wakadalika jeung eta nya kitu di layasulu moal hasil naon alwaladu budak wa naslu jeung turunan illa bibasi bidriz zauzi kecuali ku ngasupkeun bini salaki alam mazruati kana tempat melakeunana ieu bidri bukan awewe kitu dipelakna ulah sembarangan bisa jadi cak-cak mazruat tempat melakna ieu bidri zauz wa zar'atihi jeung melakeunana ieu bidri allati anu hiya nurilati teh halilatu eta pamajikanna ieu si jaud dipelakeun tapi ini teh sel-sel sperma teh. Qala ngadawa Allah taala baina malur Allah nisa hukum ari pirang-pirang istri arajeun kabeh harsun eta teh pepelakan lakum pikeun maraneh kabeh patu maka kudu ngadatangkeun maraneh kabeh harsakum kana pepelakan maraneh kabeh annasitum kumaha karep maraneh kabeh wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun maraneh kabeh li angkusikum ka pirang-pirang diri maraneh kabeh tah carana mah bebas euy annasitum kumaha karep we rek make jurus serepet jair rek make jurus gernyem nilem rek make jurus lele ngajeng jehe tangkod monyet ajul gedang entep senok solendang bedil gebreg limus naon deui gereleng bonteng bebas annasitum kumaha karep penting mah jadi gitu sebab pamajikan teh sawah maneh ladang maneh gitu kebon maneh sok pelakan gitu alayata kudu duluikeun anjeun kana ayat kumaha sebab nuzul wa sababun nuzuli hadil ayati jeung ari sabab lungsurna ieu ayat annal muslimina sanyana jalma nu Islam kabeh qalu eta nyarios ieu muslimin inna sanyana kami nakti eta ngajima kami an-nisa ka pirang-pirang istri barikatin barina depa jurus ieu meureunnan depa mah jurus doggy style aduh doggy style wa qaimatin jeung baina nangtung aya mah jurus naon euy jurus baina nangtung wa mustalqiyatin jeung baina nyangkere wa imam misionaris gaya misionaris wa min baini aidiahinna jeung diantara pirang-pirang leungeunna ieu si nisa ieu mah jurus menyamping
Wa min holpihina jeung di tukangeunna ieu sini saur parupa sahabat nya. Anu bari depa, bari nangtung, bari nyang kere, bari nyang ngigir. Badaya kuna dina sabadayan bukti naon al-ma'tiyu anu dijima nawahidan eta hiji. Eta muslimin nyarios kitu di debat ku Yahudi pakolat mangka nyarita sal Yahudi manteu antum ari marane kabeh illa amsalal bahaimi kecuali eta pirang-pirang pantar pirang-pirang sato geuning namanya mah jiga sato cek Yahudi teh make sagara jurus dikaluarkeun ya lakinna tetapina kami nati eta ngajima kami hinna kaya nisa alah yatin wahidatin tepan kana tingkah nu sahiji aya mah kitu we hiji cek Yahudi teh oh kahayang sih Yahudi dapaleunnya semakin banyak kaya semakin nikmat gitu. Udah bosen tuh gaya nangan hiji mah kudu ganti-ganti atuh. Aduh. Eta cek Yahudi gitu, cek Yahudi. Tamane ya kayak gitu. Wa inna jeung sanyana kami la najidu eta yakin manggihan kami fi Taurati na kitab Taurat. Anakula ityanin kana sanyana setiap jima tu'ti eta ngadatangkeun ieu ityan an-nisaa ka pirang-pirang istri goirol istilqoi barina henteu nyangkere dana satah goreng ieu ityan indaloi mung Allah eta cek Yahudi mah kitu cenah ngan ieu barina nangkarak awewena lakina di luhur lamun teu kitu goreng cek Allah kotor danas teh kitu kotor cek Allah gaya misionaris itu. Pak Akdaba maka ngabohongkeun salawus Allah taala beda Allah al Yahuda ka Yahudi bohong kecepat Yahudi kitu teh justru cek Allah mah sok sabab eta teh harsun kebon maneh kumaha we malakna mah teu kudu ku cara eta unggul tuh papi hadil ayati maka eta tetep dina ieu ayat dilalatun ari petunjuk ala jawaji ityani rajuli kana meunang ngajima salaki jauh jatahu ka pamajikan ieu si rajul ala ai kaifiatin netepan kana kumawe tingkah wahalin jeung tegasna tingkah saa anu karep ieu si jalma si jaod min kiamin nyatana tina nangtung wa qudin jeung diuk wastil qain jeung nyangkere ulah yo eta gaya teh kadeta si aya awewe di dieu nu ngaji bisi salakina tuh patah tingali ulah gaya ieu wae bosen gitu sok nawar salaki oge kitu harus lebih banyak persediaan variasi gitu meh teu jenuh gitu awewe teh wa min ayyi jihatin jeung ti mana wae jihad saa anu karep ieu si jao tadi oge rek ti hareup erek ti tukang erek ti gigir erek ti luhur erek ti hanap gitu an pedal lamun lalaki dihanap mah sok curang kaditu teh ngucur ka urang gitu tuh ieu geuning aya min paukin nyatana ti luhur wa min tatin jeung ti hanap wa min waroin jeung ti tukang wa min kudamin jeung ti hareup wa fi ayu waktin jeung di mana bae waktu sa anu karep ieu jauh pilaili dina waktu penting awin nahari atau beurang tuh so kadang-kadang aya pamajikan teh mung ti barang teh hayang ti peuting we bari hayang dipoekan wak lampuna teh yang we di pareuman dunya sok aya kitu tah teu kitu kumaha karep we nya lalak ti beurang arek ti peuting alus kitu badang kana dina sabadayen bukti si jaod pisomamin wahidin eta aya dina bentuk anu sahiji tetapi lakin qala tetapi ngadau salul ilmi ahli ilmu cek ahli ilmu kumaha man sawe jalmana jamaah anu ngajima ya siman jauza tau ka pamajikanna ya siman pilailatil jumati dina malam jumaah yasiru tabaka jadi sal waladu budakna hafidon eta anu apal nu katalar fi kitabillahi ta'ala dina kitab Allah ta'ala bakal jadi ahli tahfidz budakna teh lamun ngajima malam jumaah kumaha lamun malam Sabtu
Waman yang sajalmana jamaah anu ngajima ye siman pilailati sabti dina malam Sabtu yakunu ta bakal bukti sal waladu anakna majnunan eta nu gelo naudzubillah min dalik. Umalamun malam Ahad waman jeung sajalmana jamaah anu ngawik-wik ye siman bilailatil ahadi dina malam Ahad malam mingguan yakunu ta bukti bakal bukti sal waladu anakna sarikon eta anu maling lil mulki karaja limilki goiri kana milik salianti ya si walad au doliman atawa anu dolim naudzubillah min dalik malam Ahad jadi bangsat atau jadi jalma tukang adolim. Umamun malam Senin waman jeung sawe jalma aduh ya kumaha euy mah bisa saban peuting geus beurangna. Waman yang sawe jalmana jamaah nu ngajima ya siman pilailatil isnaini dina malam Senin yakunu tabakal bukti sal waladu anakna faqiron eta nu fakir au miskinan atawa nu miskin au radian atawa nu ridho li amrillahi kana urusan Allah wa qadoi jeung papasten ti Allah aya leheungna ieu malam Senin mah. Waman jeung sawe jalmana jama nu ngawik-wik isiman pilailati sulasai dina malam Salasa yakunu tah bakal bukti sal waladu anakna baron eta nu gawe hade lil walidaini ka indung bapa halus teh malam Salasa mah malam Jumaah tadi hiji malam Salasa kumaha lamun malam Rebo waman yang sajalmana jama anu ngajima yasiman pilailatil arbi'i dina malam Rebo yakunu tah bakal bukti sal waladu anakna kasirul aqli eta nu loba akal giper au kasirul ilmi atawa loba ilmu au kasirul syukri atawa loba syukuranana alus deui tah belum berarti malam Jumaah malam Salasa malam Rebo alus malam Kamis waman yang sajalmana jamaah anu ngawik-wik siman pilailatil khamis dina malam Kamis yakunu tabakal bukti sal waladu anakna mukhlison eta nu ikhlas fi qalbi dina hatena aya siman do atuh kumaha aing bayang saban penting atuh gampang geus we malam Sabtu malam Minggu malam Senin atau ulah diasup ulah dikeluarkeun di jero gitu geus sesana asupkeun jadi budak teh halus gitu. Waman jeung sajalmana jamaah nu ngajima ya siman pilailatil aidi dina malaman lebaran kamari euy sata yakunu aduh tabakal bukti sal waladu anakna dasit di asobi eta nu ngabogaan genep pirang-pirang ramo aduh di polidaktilinya ya genep ramona namun ngajima malaman Id malaman lebaran. Waman jeung sawe jalmana jamaah anu ngajima ya siman jauh-jauh tahu ka pamajikan ya siman mata kalumi barina ngomong ayo ngomong gitu yakunu tabakal bukti sal waladu anakna abkama eta nu pireuk naudzubillah min dalik ulah bari ngobrol mah memehna we atawa geusna sing husu we lah. Waman jeung sawe jalmana jamaah anu ngawik-wik ya siman pidul matin dina waktu poek tadi keur poek aya we poek yakunu tabakal bukti sal waladu anakna sairon eta anu jadi tukang sihir kumatu waman jeung sajalmana jamaah anu ngawik-wik ya siman masiroji sarta make lampu aya mah dilacangan ku lampu yakunu tabakal bukti sal waladu anakna husnas surati eta anu alus rupana jadi alus kene caangnya daripada poek. Waman jeung sajalmana jama nu ngajima ya siman roian barina nu nempok auratal mar'ati kana aurat pamajikanana bobogaan pamajikanana panasaran yang ditempuh heula yakunu tabakal bukti sal waladu anakna ama eta nu lolong aduh awa amal qalbi atawa lolong hate naudzubillah min dalik ulah ditempo cukup dirasakan saja. Aduh. Waman jeung sawe jalmana jamaah anu ngajima ya siman sa ilaz zadi bari anu men tabekal saparin pikeun lumaku yakunu tabakal bukti sal waladu anakna kadiban eta nu ngabohong. Waman jeung sawe jalmana jamaah anu ngajima ya siman tahta sajarotil mat'umi dina handapeun tangkal anu sok didahar naon samaruha buahna ieu sajaroh
Aduh, hanapun tangkal apo, hanapun tangkal jeruk, hanapun tangkal cau. Buah. Hah? Buah. Hanapun tangkal buah. Aduh, sekian pengalaman. Hanapun tangkal nangka. Ya kunut bakal bukti sal waladu anakna maktulal hadidi eta nu dibunuh ku besi. Au maktulal gorki atawa anu dibunuh ku kakerem, au mata atawa anu maot pihad bisa jaroti dina ruruntuhan tangkal. Nudubillah min dalik. Tunggal gabah majarkeun teh cenah yang di alam terbuka. Ulah make tata krama. Qala ngadawu salul ilmi ali ilmu yan bagi narima peryogi lil arusi pikeun panganten lalaki naon arbaatu asya opat pirang-pirang perkara tong main wae hancak gabrug sia aya opat perkara anu perlu diperhatikeun. Awaluha ari anu mimitina ya arba akhdul yadaini tanya keleungeun duana ceklan dengan duana bisi leupas. Wasaniha jeung ari anu kadua mas susodria tangenyot dadana ye si jawaja Allahu Akbar. Nyot euy. Wasalisu jeung ari anu katiluna ya arba takbilul khadaini eta nyium pipi dua. Wa jeung ari nu kaopatna ya arba qiraatul basmalati eta maca basmalah inda idkhalid dzakari dina nalika ngasupkeun si eta si jalu bil parji dina parji bismillah gitu. Aduh gitu. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas ya. Man sajalmana jama anu kajima ya si man. Jauza tahu ka pamajikanna ya si man indalah hedi dina waktu keur head pakaanna majamaa maka kaya-kaya ngajima ya si man. Ummahu kaindungna yasiman sabaina kalawan 70 naunana marrotan balikanana al hadis sakul nurikeun ajeun kan hadis naudzubillahi min dalik akan duduk di paratnya au kama atawa seperti perkara qala anu ngadawuh musannif napisatan doripatan kana lapad napisatan doripah. Suila ditaros sabadul masayihi saware pirang-pirang guru an ni'amid dunya tina pirang-pirang nikmat dunya. Sok Bilal gerak kawin. Kam eta sabaraha ya ari ni'am. Sabaraha cenah nikmat dunya teh? Sabadul masayih. Pajaba mangka ngajawab ya badul masayih bi annaha kusanyana ieu ni'am kasiratun eta loba. Layuso anu moal bisa diringkas tahun ada dua hitunganana ya ni'am seueur nikmat dunia teh seueur. Qala ngadawu Allah taala baina malur Allah wa ing ta'uddu ni'matallahi la tusuha wa ing ta'uddu jeung lamun ngitung maraneh kabeh nikmatallahi kana nikmat Allah la tusu tah moal bisa ngaringkes maraneh kabeh kana ieu nikmat. Loba nikmatnya Allah. Ceng mugni abdi hoyong nyandung. Sok ari mampu mah. Tetapi walakin a'dham wajib pinari gegedena ieu ni'am in hasoro eta narima karingkes ieu a'dham bisalasati asya dina tilu pirang-pirang perkara tilu diantara pangnikmat-nikmat dunia mana takbilun nisa hiji nyium awewe nyium walam suha jeung nyabakna ya nisa Allah wa idolud dakari jeung ngasupkeun si jalu bil parji dina parji qala ngadawu syairu ki syair min bahri rojaji tina bahar rojaj wa ni'amu dunya salasun tutabar lamsun wa takbilun wa idkhalud dakar wa ni'amu dunya salasun tutabar lamsun wa takbilun wa idkhalud dakar kanikmatan urang eta ayat tilu nyium nyabak jeung ngasupkeun nu bentelu
Ijek awewe teh. Nu kumaha can benteluk. Aduh neng ulah leuwas mun ningal nu panjang heuras. Ageng nasa gede buras mun kaluar cai beas. Aduh. Naon neuneu da mau neuneu mah ulah kalakan ningali patul ijar. Aduh. Wa qala jeung ngadawu sakhoru anu sejen. Ieu mah beda redaksi unggul. Ni'amudun ya salasun tusaru dam yuka kulit. Oh ieu mah ieu na Sundana. Ni'amudun ya salasun tusaru. Gimana? Damik kulit ngambung karu bareng tuur turu. Oh ieu mah bahasa Jawanya. Jadi batun ya teh ni'amud dunya ari nikmat dunya salasun eta tilu tuh soru diringkes ya ni'am. Hiji damik kulit antol, dua ngambung. Nah ngambung teh nyium, nu katilu nyetak karu bareng turu. Karu bareng turu teh eta naon ngaranna teh ngawik-wik teh gitu. Aduh guys tereh tamat gini kan ya. Insyaallah disambung deui dinten anjing kantun bayanu tadbiril harsi ngajelaskeun pengaturan melak pengaturan jima atas lah cekap sakitu. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bitta'limi antar zuqonal wasi'a wa antar zuqonal aman. Subhanakallah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu tadbiril harsi ari eta pertelaan aturan jima. Diatur da lain doma, lain hayam aya aturanana. Qala ngadawu salimamu imam al-alimu anu pinter al-alamatu anu banget pinterna. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti tegas nama Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Syekh Jalal As-Suyuti. Salah seorang di antara anu nganggit tafsir Jalalain. Disebut tafsir Jalalain teh lantaran nu nganggitna dua jalal. Hiji Jalaluddin As-Suyuti, nu kadua Jalaluddin Al-Mahilli. Tah ieu mah nu nyarios nyaeta Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ilam kudu nyawanjeun muhotob goer muayyan anu disarupakeun jeung muayyan dina pada disuprihna kudu ngomong annal jimaa sanyana ari jima layas luhu eta teu pantes ieu jima ila indah janis syahwati kecuali dina nalika robahna syahwat kudu tarik syahwatna teu hayang-hayang teuing mending ulah
masti dadil mani sarta cawis-cawis namani aya cai manina payan bagi atuh penting non ayuh rija yang ngaluarkeun jalma hukana ieu mani pil hali dina pada harita kama seperti perkara yahruju nu ngaluarkeun jalma al padlat tarodiata kana leuleuwih anu goreng bil istiprigoti ku pirang-pirang nyupri ngosongkeun kal musahilati saperti pirang-pirang salesma paina pihabsihi mangkasanya eta tetep dina nyengkerna ieu mani inda dalika dina nalikana ieu haijani syahwat dororon ari aya kamadaratan adiman anu gede si persis we saperti leho lamun leho loba dina irung sing-singkeun cai mani loba dina bobogaan nya kacertkeun gitu. Tetapi wal muksiru jeung ari anu ngalobakeun minal jima'i tina jima oh ieu masih loba jimana layah pata teu samar naon hirmuhu kolotna ieu si muksir sarian barina gancang tereh kolot euy remen-remen teuing jima mah matak tereh kolot oge wakilatu kuatihi jeung saeutik kuatna ieu jalma letoy pengaruh tina loba jima teh hiji tereh kolot nu kadua letoy nu katilu waduhuru saibi jeung dohirna huis bihi disimuksir tah ieu akibat loba jima hiji naon cenah tereh kolot nu kadua letoy nu katilu bijilna huis walil jima'i jeung eta tetep pikeun wik-wik kaifiatun ari tingkah kumacarana jima teh wahya jeung ari kaifiah antas talqiya eta yen nyangkere sal mar'atu awewe ala duhuriha luhureun tonggongna ieu si mar'ah ngagoler nang karak bengkang tuluy kumaha waya lu jeung ngaluhuran ha ka ieu si mar'ah sarojul lalaki min ala tiluhureun ieu si mar'ah disergap eta ti luhur wala khairu jeung teu aya nu leuwih alus eta tetep bima dina perkara ada anu ngalianan ieu mah dalikumunal hayati kana ieu pirang-pirang tingkah lamun dibudang banding di antara pirang-pirang tingkah jima maka nupang alusna teh gaya misionaris awewe nang karak bengkang dihanap lalaki nyergap ti luhur tuluy kumaha sumayula ibu tuluy ngoconen si rajul ha ka si mar'ah mulaabatan khopipatan kalawan ocon anu lembut anu meusan diheureyan kamari teh ieu gado kanggo saha ieu ambung kanggo saha ieu lambe kanggo saha ieu soca kanggo saha tadi antara gambaran ngaheureuyana teh kitu tuluy kumaha deui minadomi nyatana tina meluk pamajikan teh ulah langsung gajres jiga doma ulah langsung gaprot jiga ayam peluk heula geus kitu kumaha wa takbili jeung nyium wa nahwi dalik jeung bangsana ieu domi jeung takbir reketek kumaha we gitu hatta idah hadorot sehingga di mana-mana geus hadir naon syahwatuha syahwatna ieu si mar'ah tah geus katempo pan bedanya geus narik syahwat mah napasna geus tidak teratur gitu kan degup jantungna geus teu teratur kapangi kurang oge geus kitu kakara ulija tah ngasupan ieu si rajul wa taharaka jeung musik-musik ieu si rajul ulah diantepkeun hungkul musik-musik gitu ulah padu asup tapi tuluy kudu disuk-usik Paida sobat tuluy di mana-mana ngocorkeun ieu si rajul almania kana mani palayan zia maka ulah nyabut ieu si rajul ulah langsung dicabut tamun geus kaluar teh tapi kumaha bal yasbiru balik ta sobar heula ieu si rajul saatan dina sakedeung madomil jayyidi sarta rangkulan kasih lah ka ieu si mar'ah mun geus kaluar teh peluk heula nepi ka ira dipelukna tapaida sakana di mana-mana geus rintih naon jismuhu jisimna ieu si rajul sukunan adima kalawan rintih anu pohara kakara nazaat tah nyabut ieu si rajul wa mala jeung condong ieu si rajul ala yamini ka beulah katueun ieu si rajul hinan naj'i dina waktu nyabutna
Nah make kudu belah katu sabab pakodda karu makanya geus nutur para ulama anna dalika sanyana ieu mala ala yaminihi hinana mimma eta tina perkara yakunu anu bakal bukti biku ieu masal waladu anakna dakaron eta lalaki. Tah lamun condong ka belah katuhu maka insyaallah cenah anakna teh bakal lalaki. Sawangsulna lamun condongna ka ulah kenca berarti anakna awewe. Geus kitu kumaha? Wayum sihani jeung ngusap ieu si jaod jeung si jaojah, si rajul jeung si mar'ah. Parjahuma kana parjina ieu rajul jeung jaojah. Sewang-sewangan lalaki ngusap nu lalaki, awewe ngusap nu awewe. Kunaon ngusapna? Bihorqotaini kudua lamak. Baheula macan aya tisu, anu mah ku tisu bae. Nadipataini anu bersih duanana. Li rajuli eta tetep pikeun lalaki wahidatun ari hiji walil mar'ati jeung eta tetep pikeun awewe wahidatun ari hiji. Jadi hiji ewang. Ulah babarengan taklapna teh hiji jang lalaki hiji jang awewe. Da geuning aya wala yumsihani jeung ulah ngusap ya si jawa jeung si jawa bi horqatin wahidatin ulamak anu sahiji. Nah fa inna dalika makasanya yumsihani bi horqatin wahidat yurisu eta ngawaris ieu dalik al karohata kana pasea matak pasea lamun hiji lap kuduaan tapi kudu masing-masing boga lap geus nyiapkeun memehna tah ieu jang eneng ieu jang akang kitu ngarah teu parebut ulah ieu mah parebut teh wa sanul jima'i jeung ari panghade-hadena jima ma eta perkara yu angkibu anu ngabadaan hukana ieu manaona satun tanginas panghade-hadena jima teh jima anu ngakibatkeun kana tanginas watibu nafsin jeung alusna hate wa baqi syahwatin jeung tumetepna syahwat ieu panghade-hadena jima ngawaris kana tanginas ngawaris kana alus hate oge ngawaris kana tumetepna syahwat itu pang alus-alusna jima sawangsulna wasaruhu jeung ari panggoreng-gorengna ieu jima maeta perkara yu akibu anu ngabadan hu kana ieu mah naon rodatun ngadegdeg wadoiku nafsin jeung rupekna hate wa mautu adoin jeung mautna pirang-pirang anggota stroke meureunna wa gosyanun jeung panyakit wa bugdus silman kuhi jeung bendukna jung kereng anu dinikah lalaki jadi ngewa ka pamajikan pamajikan jadi ngewa ka salaki tah eta teh panggoreng-goreng najima fa ingkana mangka lamun bukti sasu mahbuban eta nu dipika cinta fahadal qadru mangkari ukuran kapin eta nu nyukupkeun pitadbiril aslahi dina ngatur anu leuwih maslahat minal jima'i tina jima taya aturan teh muncul supaya sabada jima ngawaris kana tanginas ngawaris kana alus hate oge ngawaris kana nyesana syahwat ulah dugikeun ka termasuk kana syarrul jima sehingga kudu ngariksa kana tata krama nu rek disebutan kumaha kitu wadabul jima'i jeung ari tata krama jima salah satun eta tilu qoblahu dina memeh jima wa salah satun jeung tilu halahu dina tingkah jima wa salah satun jeung tilu ba'dahu dina sabada jima maqobla ma inda ma ba'da aya pra aya eukeur aya pasca sami-sami tilu tata kramana tilu memeh jima tilu eukeur jima tilu sabada jima mana amma salah satu anapun ari anu tilu alati anu qoblahu anu tetep ieu lati dina samemeh jima patakdimul mula abati tah eta ngaheulakeun ngaheureuyan ngoconan ka pamajikan teh undang-undang wae muqaddimahna jima ge aya kitu liutiba karena supaya ngaluskeun ieu si jaoj qalba jaujati kana hate pamajikan resepeun sok alem pamajikan teh duh neng meuni cantik duh meuni geulis ih meuni sae rambutna ih meuni sae pamenteuna tah kitu alem terus gitu supaya ngeunaheun hatena teh gitu wayataya saru jeung narima gampang naon murodaha nu dimaksud ku ya jaoja geus kitu mah pintu akan terbuka dengan sendirinya teh kudu hese gitu
hatta ida'ala sehingga di mana-mana geus luhur ieu si wa ida'ala di mana-mana geus luhur ieu si jaojah naon nafsan napasna geus tidak teratur geus tagus kitu nya wa kasuro jeung loba naon qalqah degup jantungna ieu si jaojah geus deg deg geus naik gitu. Wa tolabat jeung geus menta ieu si jaojah cepat dong mas gitu. Geus kitu tah. Ayo geus kitu tah. Maka iltazama tah narima misti ar-rajula ka eta lalaki naon danan deket min hati jaojah kakara tadi sergap gitu. Jadi ulah langsung sabab cek kedokteran oge kan ari pagina awewe teh ku ayana syahwat maka ngaluarkeun lendir-lendir ngaluarkeun sesuatu anu jadi oli naon ngaran oli alami gitu sehingga moal melukai manehanana. Beda jeung lamun main acan siap atau acan syahwat bakal nyeri dipaksakeun oge gitu. Wasaniatu jeung ari anu kadua muraatu halil jimai eta ngariksa tingkah jima. Palayati maka ulah ngajima ieu si jaojah ka jaojah wa ya bari ari si jaojah barikatun eta nu nongeng ulah bari nongeng najan nya ge meunang. Nah lianna dalika lantaran sanyana ieu wahia barikah ya suku eta ngamasakatkeun ieu dalik alaiha ka ieu jaojah matak gering awala janbiya atawa teu meunang netepan ka gigirna ieu jaojah gaya gunting beurna nya gaya pinggir teu meunang eta oge nah lianna dalika lantaran sanyana ieu ala janbiha yurisu eta ngawaris ieu dalik waj'al hasirati kana nyeri lambung matak nyeri lambung lamun ngajima pamajikan ti gigir bari nongeng ulah matak nyeri ka pamajikan ti gigir oge ulah sabab eta teh matak nyeri lambung. Wala yaj'alu jeung ulah ngajadikeun ieu si jaojah ka jaojah pauqau di salureun jaojah ulah oge awewe di luhur laki dihandap ulah salian ti kamari eta matak curang oge li anna dalika lantaran sanyana ieu yaj'alu pauqau yurisu eta ngawaris ieu dalik al i'tiqara kana panyakit rahim matak miom matak kista naon deui penyakit rahim we kudu kumaha tuh ieu ulah wae nongeng ulah nyangigir ulah tuluy naon deui ieu teh awewe di luhur ulah bal mustalqiyatan balik ta bari nyangkere ropiatan bari anu ngaluhurkeun rijlaiha kana dua sampeana ieu si jaojah oke awewe nangkarak sampeana kaluhurkeun kana tak salaki gitu kan. Fa innahu maka sanyana ieu mustalqiyah ahsanu hayatil jimai eta panghade-hadena pirang-pirang tingkah jima eueuh deui tingkah jima nu panghade-hadena kecuali kitu awewe ngagoler bari sukuna diangkat siga orok palingan aya orok awewe sok kikituan budak leutik oh palingan da geus gedena bakal kitu persis siga budak orok lalaki sok aya we kitu da dapangan da engke geus gedena bakal remen ngadapang tah eta euy tilu tingkah dua tah tingkah dina nalika keur jima wasali satu jeung ari anu katiluna muraatu waqtil jimai eta ngariksa waktu jima waktul ilaji tegasna waktu ngasupkeun waktu eksekusi kumaha carana bitawidi kumaca taud heula ulan pika setan miluan wa tasmiyati jeung maca bismillah lantaran eta teh pagawean hade sing hayang sampurna jeung hayang sinang menang barokah wa haqqid dakari jeung ngerok dakar bijawani bil parji kana pirang-pirang gigir parji jadi ulah langsung diasupkeun tadi kitu-kitu heula gitu dikerik diantel-antelkeun heula tah kitu kana liang eta teh kana liang awewe teh kitu ulah langsung bros ulah kitu-kitu heula gitu eta teh tata kramana wa gomji sadiaini jeung ngarampa susu dua ulah diantep eta teh anugerah ti Allah kitunya naon sababna sok tingali gitu hayam jago moda eueuh leungeunan gitu hayam jago eueuh leungeunan kunaon hayam jago eueuh leungeunan sabab hayam bikang eueuh susuan ayeuna awewe dibere leungeun diberi susu lalaki dibere leungeun manfaatkeun ulah diantep wae ta kudu ngemar teh wa nahwi dalik jeung bangsana ieu gom sisadiaen
mimma tina perkara yuharikun matak ngusikeun ieu mah syahwata kana syahwatna ieu jauh-jauh dicipok di kumaha we gitu nya dibelai di kumaha deui lah di mandi kucing gitu naon deui dan lain sebagainya gitu eta tata krama pra jima sameme jima tilu eta nu kudu dilakukeun ku jalma ketika rek ngalakukeun jima ayeuna eukeurna tata krama eukeur ngalakukeun jima kumaha wa amalati jeung anapun ari anu pihalil jimai anu tetep mah dina tingkah jima fawaluha maka ari mimitina ilati kaunul jahdi eta buktina mayahkeun biriadotin ku sesenangan pisumtin dina repeh wataropukin jeung lemah lembut jangan banyak bicara harus banyak bergerak gitu ieu lalaki teh lalaki mah ulah omong keur kitu tapi kudu loba action nya leungeun suku laon letah biwir irung pake kabeh nu ulah mah ngomong wah bergerak terus gitu bergerak tidak perlu banyak bicara yang penting banyak aksi nah itu tingkah adab tata krama jima nggak usah asaniatu ari anu kadua pitamahuli tetap dina ngupayakeun bijil mani inda buruji syahwatihi dina nalika tembong syahwatna ye si jaoj hatta yastaupa sehingga ngakuran ye si jaoj injalaha kana bijil manina ye si jaojah fa inna dalika maka sanyana ye yastaupa yurithu eta ngawaris ye dalik al mahabbata kana cinta fil qalbi dina hate usahakeun lalaki mah kudu bisa nahan ulah hayang kaluar ti heula tapi diupayakeun kaluar teh bareng jeung pamajikan naon sababna sabab lamun bareng jeung pamajikan kaluarna tentunya maka eta teh ngawaris kana cinta dina hate di dieu perluna komunikasi sok tanyakeun lami keneh teh yang kitu nya dieu perlu komunikasi ngan ulah aya we ngobrol supaya naon supaya bareng ya, sawangsuna lamun teu bareng kaluar komo lalaki na ti heula mah wah geus bajred rumah tangga teh itunya hese gitu bab moal puas awewe gitu asali satu ari anu katilu ala yasroa eta yen teu gagancangan ieu si jaoj bi rojidakari kana ngaluarkeun dakar inda isasihi dina nalika ngarasana ieu si jaoj bimaiha kana bijil manina ieu si jaojah fa innahu maka sanyana ieu la yusri'u yud'ifu eta ngalemahkeun ya yusri'u adakaro kana dakar nu kadua ulah gagancangan ngabijilkeun dakar dina nalika awewe bijil mani antepkeun heula gitu sabab lamun gagancangan dicabut maka eta teh matak ngalemahkeun kana dakar wala yuzilu anha mauhu wala yuzilu jeung ulah nyabut yesi jaoj anati jaoja ma'ahu kana cai manina yesi jaoj li anna dalik lantaran sanyana ieu yazulu yaduru eta ngamadaratkeun ieu dalik yaduru eta ngamadaratkeun ieu dalik biha ka yesi mar'ah ulah ngaluarkeun tina parji gitu ketika rek kaluar hartina kudu bucat di dalam we gitu kudu di jero we ulah dikaluarkeun sabab lamun dibucatkeun di luar dikaluarkeun di luar eta teh matak ngamadaratkeun kana jadi awewe di jero gitu eta tah prak dina prak-prakan aya geusna wa masalah satu jeung anapun ari anu tilu alati anu badahu anu tetep ieu lati dina sabak dana ieu jima fawaluha mangkari mimitina ieu lati amruz zaujati eta marentahkeun ka pamajikan bin naumi kana sare ala yaminiha kabelah gigir katuhuna ieu si jaojah sina nyangigir kabelah katuhu titah ku salakina meh naon liakuna karena supaya bukti sal waladu anakna dakaron eta lalaki insyaallah mun ngersakeun salu Gusti Allah sawangsulna wa inna mat jeung lamun sare ieu si jaojah alal aisari kabelah kenca yakunu tabakal bukti sal waladu anakna unsan eta wewe
hasba mangitung-itung perkara iktadot anu ngudukeun hukana ieu manon at-tajribatu uji coba geus kauji. Lamun geus jima nyangigir ke belakatu maka berdasarkan tajarub anakna lalaki. Sawangsuna lamun sabada jima sarena nyangigir ke belakkenca berdasarkan tajarub anakna awewe. Mana deui asaniatu ari anu kadua yakula eta yen ngucap ieu si jaoj adzikral warida kana dikir anu kawarid inda dalika dina nalika ieu ba'da jima pinafsi dina hatena ieu si jaoj ulah ditarikeun kumaha wa huwa jeung ari dikrul warid alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaron sopa Nur Hidayah punten ang bade tumaros upami ajlu maksadna kangge KB alami kumaha. Nah, masalah kembali kana masalah KB. Mari kan Rasul ana mukassiru bikumul umama yaumil qiyamah. Justru Rasul itu ingin Rasul menjadi umat terbanyak. Kumaha hukumna KB? Nah, hukumna KB aya dina sarah Fathul Muin nya. Bisa haram, bisa makruh. Itu kan haram lamun ngamaksud megatkeun. Makruh lamun ngamaksud ngajarang-jarang. Kunaon jarang-jarang? Sabab naon ngaranna teh bisi teu kaurus kitu nya. Bisi teu kaurus. Tau hukumna makruh gitu. Rupa-rupa anu ayudi anu spiral, aya anu naon deui aya anu pil, aya anu jojodog gitu. Jojodog mah gitu. Ini jojodog, ku jojodog. Eta mah lamun anu awe lakina penek, awena jangkung pan make jojodog gitu. Tah lamun geus erek keluar tajong we jojodogna otomatis kan keluar ku sorangan gitu jadi teu ka jero eta azlu andina hadis-hadis Bukhari atawa hadis Muslimnya hukum azlu sendiri itu teh teu sae gitu teu sae hendak dijelaskeun di dieu azlu gitu nyabut gitu di luar rahim di luar bobogan awe eta teh matak nimbulkeun kana madarat di atawa awe tersep gitu eta senang nah eta neng sopa Nur Hidayah kumaha doana alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah aladi anu khalaqon nu geus nyiptakeun ieu ladi minal ma'i tina cai basarun ka manusia pajala tuluy ngajadikeun ieu ladi ukaya basar nasaban kana turunan wasiron jeung mitoha wa kana jeung bukti sarobuka pangeran anjeun qadiron eta nu kawasa ulah ditarikeun euy bisi kadengeun ku si cikal gitu. Nah, ya budak sekolah ditanya ke guruna. Ayeuna bagian pelajaran agama, bagian doa pendek. Sok sanu tiasa cung si Wawan ngacung. Sok Wawan baca. Oh, si Wawan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa naon eta Wawan? Doa bade emam Bu. Nah geuning mana apa? Sabab setiap bade tuang Ibu abdi, bapak abdi, sok maca eta doa. Alus cek guru sadeuy, cung si aing ngacung. Sok aing. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doa naon eta? Doa bade dapat KWC, Bu. Nya geuning mah terang. Sabab ibu jeung rama abdi upami bade KWC sok maca doa eta. Sadeuy cung si Udin ngacung. Sok Din. Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Eta guru ngakebek. Udin, di mana-mana apa doa gitu? Ari ibu, pan pun bapak tiap wengi maca doa eta 3 kali. Waduh, guru udah pingsan. Tak kula tarik teuing cukup dina hate ngadoana teh. Itu. Asali satu ari anu katilu al wudu eta wudu. Ida aroda di mana-mana ngamaksud ya si jaoj aya nama kana yen sare ya si jaoj. Wahwa jeung ari wudu sunnatun eta sunat ulah ka sare we ana euy lamun tos kitu rek sare teh tapi kudu wudu heula sunat hukumna sawangsuna makruh sare tanpa wudu kitu nya ketika geus jima tuluy kumaha wa goslu dakari jeung ngumbah dakarna ya si jaoj ida aroda di mana-mana ngamaksud ya si jaoj aya udakanen ngabalikan deui si jaoj ilaiha kana ieu si mar'a lamun rek ronde kadua wayana kumbah heula najan teu adus akewe kagus adus nama kagok 3 kali disakalikeun adusna sok bae meunang ngan peda rek gabres mah kumbah heula wa dzukira
nuturo jeung ditutur anba disikoti tisaware pirang-pirang anu kapercaya annaman sanyana jalma qadama nu ngaheulakeun ieu man ismallahi kana jenengan Allah taala bena malur Allah innal jima'i nalika jima tegasna ngamimitian ku bismillah aya jamaah tegasna ngajima ya si jauh-jauh tahu ka pamajikan si jauh dan ngajima pamajikan batur geus kitu wa suratal ilasi jeung surah al ilas maca bismillah tuluy maca surah al ilas ila akhiriha nepi ka tungtungna ya surah al ilas tuluy kumaha wa kabaro jeung takbir ya si jalma wa halala jeung tahlil la ilaha illallah ya si jalma wa qala jeung nyarita ya jalma bismillahil aliyil azim Allahumma ja'al durriyatan bismillahi kalawan nyebat dengan Allah al aliyyi anu malur aladim anu maagung Allahumma ya Allah ij'al muga Gusti ngajadikeun ha kaya jauh-jauh durriyatan kana turunan thayyibatan anu alus in kunta lamun bukti Gusti qadarta eta ngawasakeun Gusti antuh rija kana yen ngaluarkeun Gusti min sulbi tina igaukasan kaula Allahumma ya Allah jannib muga Gusti ngajauhkeun ni ka kaula asyaitona ka setan wa jannib jeung Gusti ngajauhkeun asyaitona ka setan makana perkara rozaqta nu ngarizkian kaula ni ka kaula sumaya murut tuluy marenta ya si jauh jata ka pamajikanana bil ittijai kana nyangkere ala janbiha ka gigirna ya si jauh al aimani nu belah katuh fa inna hamlaha mangka sanyana reuneuhanna ieu si jauh yakun eta bakal bukti hamlaha zakaron eta lalaki biidznillah taala kalawan idin Allah taala in qadara lamun ngawasakeun sallallahu taala Gusti Allah taala hamlaha kana reuneuhna ieu jauh min dalikal jima'i tina ieu jima nah ieu tah ade ajengan mah kudu loba bekel nya kudu loba bekel kudu loba kanyaho habisi aya engke masyarakat datang ka ente ajengan kumaha carana abdi oyong gaduh murang kalih pameget ieu istri wae maka bejaan ku ente tata carana hiji memeh jimana maca bismillah geus maca bismillah tuluy maca surah al ikhlas kulhu tuluy maca takbir sakali we tuluy tahlil sakali geus kitu maca doa bismillahil aliyil azim Allahumma ij'alha durriyatan thayyibah in kunta qadartan tuhrija min sulbi Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtani tuluy we jima geus jima titah pamajikanna sare nyangigir ka belah katu maka insyaallah budakna bakal lalaki nyanggakeun walazim tu jeung ngamistikeun kaula saur saya Asyuyuti hada dzikra kana ieu zikir wasifata jeung ieu sifat pawajadtu tuluy manggihan kaula hu kana ieu hada sahihan kana nu sahih la raiba anu teu aya kamangmangan eta tetep pihi dina ieu hada wabillahi jeung eta tetep milik Allah at-taufiqu ari taufik intaha paragat ieu kasauran Syekh Jalaluddin Asyuyuti mahdupan bae naon dipiceun naon ba'du sawarehna ieu kao. Jadi diuji ku Imam Suyuti bahwa amalan anu nembe untuk menghasilkan anak laki-laki teh sangat sahih teu aya kamangmangan insyaallah mancur gitu. Qala ba'dul masyayikh cekap sakitu apunten tadi ngawitana telat nya. Margi aya acara heula saalit. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna al-hadi yang fa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'alumi tawassalna bit-ta'limi antarzuqonal wasi'a wa antarzuqonal amana subhanakallah la ilaha illallah la mawjuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah
la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Aduh, Neng Ayu pangpayuna euy. Irani ka Neng? Sok ngaji heula Neng. Panganten. Bismillah, oh geus digana can? Oh, can. Neng, tereh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amari kagoknya satik deui. Qala ngadawu sab'dul masyayikhi, sawareh pirang-pirang guru, man kana lapad man. Man sawae jalmana ata anu ngajima ieu man, zaujatahu ka pamajikanna ieu si man, faqala tuluy nyarita ieu man, binafsi dina hatena ieu man, hina ahassa dina waktu geus ngarasa ieu si man bil inzali kana bijil mani. Nyaritana teh kana ayat la yudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Maka yakunu tah bakal bukti sal waladu anakna in qaddaro lamun ngawasakeun ka ye walad salutal Gusti Allah min dalika tina ieu jima paikon eta nu ngelehkeun ala walidayhi ka indung bapana ieu si walad ilman dina ilmuna wa sya'nan jeung dina kalakuanana wa amalan jeung dina amalna bakal saluhureun kolotna. Mun kolotna ngan saukur jadi kiai tajug anakna mah jadi pimpinan pesantren gede. Mun kolotna ngan saukur ngaji nepi kana johar maknun anakna mah bakal nepi kana jamul jawame. Itu. Jadi ketika rek ngarasa bijil gerenteskeun dina hate la yudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Qala ngadawu musannif fi hasyiatil Bujairimi dina sisi kitab Bujairimi alal khatib. Faidatun ariye teh hiji faidah. Ra'aitu ningali kaula bi khatil azraqi kalawan tulisan azraq an Rasulillahi katampi ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaman sanya jalma antal aroda nu ngamaksud ieu si man antalida kana yen boga budak sa imroatu pamajikan ieu si man dakaron kana lalaki sa jalma nu hayang boga budak lalaki. Maka carana samping nu kamari geus nya kamari aya deui carana nyaeta fa innahu mangka sanyana ieu si man yadau eta nyimpen ieu si man ala batniha luhureun beuteung ieu si imroah pi awalil hamli dina mimiti hamil wa yaqulu jeung maca ieu si man bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dakaron fa innahu yulidu dakaron insyaallahu mujarrab. Awas jadi lamun urang hayang boga budak lalaki ketika pamajikan urang geus mimiti hamil sok tarampa beuteungna bari maca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng sifatna Allah ar-Rahimi anu mapari nikmat alit. Allahumma ya Allah inni sanyana kaula usami eta ngangaranan kaula ma kana perkara pibatnya anu tetep madina beuteungna ieu imroah Muhammadan ku jenengan Muhammad. Faj'al maka muga Gusti ngajadikeun hukana ieu emak lipikeun kaula dakaron ka lalaki. Fa innahu maka sanyana fa innaha maka sanyana ieu si imro'atu lidu eta ngalahirkeun ieu imro'ah dakaron ka lalaki insyaallah mun ngersakeun sallallahu taala Gusti Allah taala mujarroban barina anu dah hasil tajarrub. Intaha paragat ieu khatil azraq. Kumaha lamun anu mentana teh pamajikan batur nya datang ka urang ajengan pangdoakeun ya abdi nuju reuneuhan abdi hoyong lalaki ulah dirampak ku urang geroan salakina sok kang ka dieu akangna rampak ku akang sina dirampak ku salakina beuteung pamajikan sok kang baca ya doa ditungtun ku urang
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dzakaron. Pikadinya tah. Insyaallah bakal boga budak lalaki kitu kade da. Ari ajengan makan. Segala rupa sok darata ka ajengan mah. Hayang ngajual sawah bebeja ka ajengan. Teu nya. Anu hayang rumah tangga, tamat mimiti gitunya. Bebeja ka ajengan teh kan. Rek nanyaan bebeja ka ajengan, rek kawin bebeja ka ajengan. Reuneuh 4 bulan pangheulana di bejaan teh ajengan. 7 bulan di bejaan ajengan pangheulana. Gubrag lahir ka alam dunia ajengan nu pangheulana di bejaan da sakalian mentangaran. Rek nyieuna wungkul teu laporan lah ka ajengan teh. Itu mata kudu loba persediaan gitu jadi ajengan mah nya. Sebab masalah itu begitu kompleks, urang kudu bisa ngajawab. Bayanu adiyatil harsi. Ari ieu eta penjelasan pirang-pirang doa melak, maksudna mah doa nalika keur jima. Qala ngadawu Allah taala baina malur Allah wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu jeung kudu ngaheulakeun maraneh kabeh li anfusikum manfaat ka pirang-pirang diri maraneh kabeh al ayata kudu nuluykeun anjeun kana ayat. Ai qaddimu tugasna kudu ngaheulakeun maraneh kabeh mah kana perkara yuddakhoru anu disimpen ieu malakum pikeun maraneh kabeh minas sawabi nyatana tina ganjaran katasmiati barina tetep saperti maca bismillah indal jimai dina nalika jima kade ulah poho minangka eta sisimpenan urang teh jadi ibadah ku maca bismillahna. Mana deui wa talabil waladi jeung nyuprihna anak. Ruwiya diriwayatkeun naon anan nabiya sanyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW qala eta ngadawu Kanjeng Nabi kade silih ingetan bisi salaki ente gedeges gedebug da pinuku nafsu malum kakara datang ditinggalkeun 3 poe 3 peuting bisi main gabres wae pamajikan teh tong cicing aa bismillah heula tah rapetkeun lah pingping teh ulah ka dibuka saptungtung pahaki maneh can maca bismillah gitu. Cek Nabi man sawe jalmana qala nu nyarita ieu man bismillahi kana lapad bismillah indal jimai dina nalika jima paata tuluy datang hu kaya siman sawaladun anak palahu maka eta tetep pikeun ieu man hasanatun ari pirang-pirang kahadean bi ada di anpas sidalikal waladi ku ngitung-ngitung atau ku bilangan pirang-pirang empesan eta budak. Wa ada di ukbihi jeung bilangan turunan anak ieu walad ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Aduh, nugrahan nu luar biasanya. Setiap napas anak anu nalika keur nyieun ngucap bismillah maka bakal jadi kahadean. Henteu nepi ka anak eta nepi ka incu urang berarti buyut urang jangga wareng nepi ka hanap nepi ka tungtungna kabeh ngajadikeun kahadean pikeun urang. Lamun urang maca bismillah, matak ulah poho maca bismillah. Wa qala jeung ngadawu Kangjeng Nabi Muhammad SAW khiyarukum ari panghade-hadena di antara maraneh kabeh khiyarukum eta panghade-hadena di antara maraneh kabeh linisa ihim ka pirang-pirang bojona ieu jalma-jalma al hadisa kudu nuluykeun anjeun kahana hadis. Lamun rek diklasifikasi jalma, lamun rek diayakeun penilaian jelema, maka panghade-hadena jelema teh pang alus-alusna jelema teh nyaeta pang alus-alusna ka pamajikan. Gitu. Resep mere gitunya, jarang nitah, lain sabalikna ieu mah ka pamajikan teh. Ayo we dibeleksekeun. Ti beurang titah gawe, ti peuting digawean teu hade gitu. Nu panghade-hadena adalah seorang laki-laki anu bisa memanjakan nu jadi pamajikan. Eta nu alus. Au kama qala atawa saperti yen parantos ngadawu Kangjeng Nabi. Wali ba'dihim jeung eta tetep pikeun sawareh para ulama piha eta tetep dina ieu adiyatil harsi tartibun ajibun ari aya katartiban anu aheng. Wa huwa jeung ari tartib annar rajula eta sanyana lalaki ida aroda di mana-mana ngamaksud ieu si rajul ayu jami'a kana yen ngawik-wik ieu si rajul jauza tau ka pamajikan ieu si rajul yan bagi narima penting naon ayakula yen nyarita ieu si rajul awalan dina mimitina
Assalamualaikum ya babar Rahman. Tuh make kode euy. Assalamualaikum salamatan alaikum eta tapi keur maneh kabeh ya babar Rahman hei panto welas. Dijawab ku sa pamajikanna patakulu. Tuluy nyarita ieu si Jaojah. Sajaojah tuh pamajikanna ieu siman. Mujibatan barina ngajawab lahu ka si Jaoj. Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Duh gaya euy. Waalaikum jeung eta tatepikeun maneh kabeh assalamualaikum salamatan ya Sayyidal Amin. Hei dunungan anu kapercaya gagal lain ieu mah. Pesawat siap mendarat cek salakina teh. Kumaha cek pamajikanna? Landasan siap menerima lain kitu. Tapi cek salakina Assalamualaikum ya babar Rahman. Dijawab ku pamajikanna. Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Tara teh salakina tukang macul jabah hideung. Teu naon. Da dihareupeun salakina mah Sayyidal Amin eta teh nu kitu teh. Itu tata carana teh nya. Kan sok marake kode aya mah kadang-kadang. Mau ari orang-orang gaul mah. Kitu nya. Ya waktu salaki datang nyaba, datang ti kantor. Mah, isi pulsa yuk. Cek salaki teh. Ai pamajikanna meureun keur teu purun. Jawab eta salaki. Pamajikanna. Maaf Pak, jaringannya lelet. Kapaksa tah puting eta mah henteu. Isukan waktu kadua tah. Mah. Isi pulsa yuk. Kumaha cek pamajikan? Mohon maaf Pak, baterainya lowbat. Salakina pusing meleman ka tilu mah teu ditanya. Pamajikanana meureun hayang. Manehna nu ngomong, "Pak, ayo Pak, isi pulsa." Kumaha cek salakina? Maaf mah, saya sudah berganti ke operator yang lain. Nah, ulah kikituan, mending kene assalamualaikum ya babar Rahman. Dijawab ku pamajikanana, waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Geus kitu kumaha geus silih salam. Paya hudu tuluy nyekel ieu si Jaoj, yadaiha kana dua leungeun si Jaojah dipegang tuh. Tuh tempok maneh. Kunaon ieu nanti jari-jari jelema aya sela-selaan henteu rapet kieu nya. Tapi aya sela-selaan yaitu agar aku bisa menggandeng tanganmu. Tuh belum rapet mah bisaan. Kieu tah. Jadi sok rampak leungeun pamajikan teh. Geus kitu kumaha wayaqulu jeung nyarita ieu si Jaoj. Raditu billahi robba, raditu ridho abdi billahi ku Gusti Allah robban kana jadi pangeran. Cenah meni loba-loba ting tata carana. Pan malah mandar urang ngasihkeun budak anu soleh tur soleha. Malah mandar ieu jima kasup kana pangalus-alusna jima anu disipatan kamari wayana. Ikuti prosedur, ikuti SOP lamun hasilna hayang memuaskan. Kunaon loba jalan nu teu hasil memuaskan akibat SOP dilanggar, akibat ketentuan tidak diindahkan dan gitu. Geus kitu kumaha sumayag mazu tuluy ngabeleh ieu si Jaoj sadiyaiha kana dua susuna ieu si Jaojah. Tong diantep eta susu mubadi rampai. Wayaqulu jeung nyarita ieu si Jaoj, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Geus kitu kumaha sumayak balu tuluy nyium ieu si Jaoj nasiatah kana mun-munan si Jaojah tah mun-munana cium. Geus tadi dirampal leungeunna geus dibelai dua susuna cium palebak mun-munana bari nyarita ya Latif Allahu nurun ala nurin syahidan nuru ala may yasha. Ya Latif, hei anulas Allahu hari Allah nurun eta cahaya ala nurin nurun cahaya syahidanya sinaon an nuru ieu cahaya alaman kajalma yasya anu karep ieu nur ka ieu man. Tuh geus kitu kumaha geus kitu kumaha summa ba'da dalika tuluy dina sabada ieu yakbalu nasyah sabada dicium mun-munanana nincak kana tahap berikutnya kumaha yamilu ngadoyongkeun ieu si Jaoj saha kana sirahna ieu si Jaojah
ilal janibil aisari kagigir nu belah kenca doyongkeun saeutik ka belah kenca wa yaqulu jeung nyarita ieu si jaoj pisam ikallahu sampi sam'ika eta tetep dina pangdenge anjeun Allahu ari Allah samiun eta nu ngadenge harewosan ceulikna pisam ika Allahu samiun bari ditiup setik ser eta teh nafsuna teh bakal naik eta teh kadorong gitunya mukbilan geuning aya barina anu ngecup dikecup palebah ceulina wa nafikhon jeung barina nu niup udunaha kana ceulikna ieu si jawajah al yumna nu katuhu nafkhan yasiron kalawan tiupan anu lembut tiupan anu mengundang hasrat birahi lain tiupan ditiup katorekan ka dituna geus kitu kumaha gilirkeun mun tadi kabelah kenca ayeuna mah kabelah katuhu tumayumilu tuluy ngadoyongkeun ieu si jaoj rosaha kana sirahna jaojah imalatan latifatan kalawan doyong anu lemes ilal aymani kabelah katuhu wa yaqulu jeung nyarita ieu si jaoj ma kana perkara dukira nu geus ditutur ieu ma biuduniha dina ceulikna ieu si jaojal yusra anu kenca kadalika tanya kitu deui kumaha tadi pisam ika Allahu samiun ta eta doana geus ta tahap berikutnya sumayak balu tuluy nyium ieu si jaoj ayeuna kana dua panonna ieu si jaojah al yumna nu katuhu pal yusra tuluy nu kenca qailan baina nyarita cium teh panonna ari dina paririmbun macana nyium panon teh ulah tapi justru dina ieu kitab Fathul Jar mah dianjurkeun magarkeun teh cenah nyium panon pamajikan teh matak nimbulkeun kana ke ternyata di dieu mah kudu sabada nyium cepil pindah kana nyium soca bari nyarita Allahumma inna patahna laka fatham mubina geus kitu sumayak balu tuluy nyium ieu si jaoj khodaiha kana dua pipina ieu si jaojah al yumna nu katuhu pal yusra tuluy nu kenca kumaha doana ya kulo nyarita ieu si jaoj ya karim ya rahman ya rahim ya Allah ya karim ya rahman ya rahim ya Allah panonna geus dicium naon deui pipi da geus dicium naon ada ayeuna sumayak balu tuluy nyium ieu si jaoj anpaha kana irungna ieu jaojah qailan baina nyarita inda dalika dina nalika ieu yak balu anpa doana parauhu wa raihan wa jannatun naim surah Rahman nya geus kitu sumayak balu tuluy nyium ieu si jaoj katipaha kana tak-takna atau kana pundukna ieu si jaojah pa dieu tah ngageleser pindah ka dieu ieu beungeutna geus kabeh tah pindah ka belah dieu kana punduk nyarita deui wa yaqulu jeung nyarita ieu si jaoj ya rahmanad dunya ya rahimal akhirah sumayak balu tuluy nyium deui ieu si jaoj rokbataha kana tak-takna tak ka dieu ka handap kana tak-takna ieu si jaojah wa yaqulu jeung nyarita ieu si jaoj Allahu nurus samawati wal ardh sok sing apal ulah nu diapalkeun teh aya we ngumbah naon doa keur wudu padahal bid'ah eta nya Fathul Muin mah nya dina beungeut Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh ni apa nu palebah nu katu Allahumma atini kitabi biyamini nu kenca Allahumma latu tini kitabi bisimali musabsira Allahumma harim syari wa basari alanar teu kudu diapalkeun eta mah bid'ah dina muin oge tah ieu mah kudu diapalkeun doanya niup ceulina doa nyium irungna manona doa nyium pipina doa nyium naon ieu teh irungna doa nyium pundukna doa nyium tak-takna tah kudu diapalkeun mah aduh cek lalaki teh aing euy kateha tong nantinya kaburu teu hayang loba teuing dikir teh ieu teh rek jimat rek diados we ya na cek tadi oge kudu memenuhi SOP lamun hasilna yang memuaskan geus kitu kumaha sumayak balu tuluy nyium ieu si jaoj daknaha kana gadona tadi kana gadona ieu si jaojah wa yaqulu jeung nyarita ieu si jaoj
nuru habibil imani min ibadika solihin. Geus kitu kumaha sumayak balu tuluy nyium deui si jaoj rohataiha kana dua dampal leungeunna ieu si jaojah al yumna anu katu pal yusra tuyunu kenca tah ieu roihah teh dampal ramo-ramo cium ieuna lain togangna kena bisa disalah-salah mana ieu teh salakina ulah nyium ieuna tah ieuna tah nu dicium teh cium. Bari nyarita makadabal puadu maroa eta geus kitu kumaha sumayak balu tuluy nyium kana perkara baina sadiaiha anu tetep mah di antara dua susuna ieu si jaojah tah anu aya di antara dua gunung kumarna di sana gunung di sini gunung di tengah-tengah ada lembah tapal lembahna gitu di antara dua gunung kembar cium di dinya wayakulu jeung nyarita ieu si jaoj wa alqaitu alaiki mahabbata minni pelet ieu pelet ieu mah nya wa alqaitu jeung nibakeun kaula alaiki ka anjeun mahabbatan kana cinta minni ti kaula geus geugeut ieu mah kabisi ente boga pamajikan anu rada resep selang-seling ka ditu ka dieu tah cium palebah dieuna cium palebah dua susuna bari maca doa wa alqaitu alaika mahabbatan minni sumayak balu tuluy nyium ieu si jaoj sodroha kana dadana ieu si jaoj al yusra anu kenca bihada iqol biha dina palebahan hatena ieu si jaojah wayakulu jeung nyarita ieu si jaoj ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum tah berarti dia dada nu belah kenca pelebahan jantung pelebah teh cium di dinya baca ya hayyu kan tadi teh tiluhur heula berarti nya tiluhur tina mun-munan mata irung pipi naon ieu coli tado tak tak punuk tak tak naon deui tadi teh tengah-tengah dada ayeuna di dieu tah dada nu belah kenca pelebah jantung bari baca doa ya hayyu ya qayyum ta eta teh anggraini amun ditanya teh ra anggraini eta nu disebut mandi kucing teh eta jadi papayan kabeh aya doana mandi kucing teh kagabah sumayu jami'u tah geus kitu mah tuluy jima we si jalma intaha paragat ieu kasauran musonib bab terakhir urang tamatkeun ayeuna lah sekalian tamat bayanu asrori khalqatil abkari ari ieu eta penjelasan pirang-pirang rahasia bentuk pirang-pirang parawan rahasia wanita ya kudu apal lalaki anu keur neangan calon pamajikan kumaha nu geus boga pamajikan bisi anu kurang sok bebenah ulah kalah hayang ganti pamajikan gara-gara manggih kacacadan ulah bebenah ieu mah khusus jang nu acan sok ulah pilih situnya ngan kade ulah pipilih menang leuwih koceplak menang nu pecak matak pipilih geus dijelaskeun ku Kangjeng Rasul pangkihu kumaha pangkihul mar'ata hiji li jamaliha wali nasabia wali maliha wali diniha padpar bidatidin ta eta yo qala ngadawu salul pirosati ulama ahli pirasat wal khabari jeung berita bin nisa'i kana masalah pirang-pirang awewe idakana di mana-mana bukti naon pamul mar'ati cangkem awewe wasian eta gede lega kana tabukti non parjuha parjina ieu si mar'ah wasian eta nu lega lamun bahamna gede bahamna teh gede maka bobogaan hanapna ge gede sawangsulna idakana di mana-mana bukti ieu pam sogiron eta leutik kana tabukti non parjuha parjina ieu si mar'ah sogiron eta teh leutik doyikon anu rupek nah tinggal milih mana selera ente apakah yang nu gede, apakah yang leutik, ulah yang ditempo jerona tempo bibirna. Lamun bibirna gede, urang geus jamin gede gitu. Ngan lamun bibirna leutik dijamin eta ge leutik bayi rupak gitu. Ulah ngadawu musannif min bahri tawil tina bahar tawil. Ida doko pamul bikri dokot purujuha
Wakana lipamiha siarun liparjiha. Didadoko di mana-mana rupek naon pamul bikri cangkem parawan dokot tah rupek naon purujuha pirang-pirang parjina ye bikri. Wakana jeung bukti lipamiha eta tetepikeun cangkemna ye bikri siarun ari ciri liparjiha pikeun parjina ye si bikri. Ai ceuk awewe teh, "Ah, ai lalaki kumaha? Mun urang yang nyaho gede jeung leutikna." Duka eta teh. Ngan aya berita mah seutak-seutik ngan duka kapercaya duka henteu. Tempo we ceunah eta tah indung sukuna. Jempo indung sukuna kitu nya. Lamun jempo indung sukuna gede wah insyaallah gede atawa irungna cenah. Gitu. Wah tapi eta mah ceunah teu katulis gede dieu. Gitu. Aduh, urang gede lagi. Wa ing kanat jeung lamun bukti naon sapataha dua bibirna ieu si bikru golidotaini eta nu kandel duanana. Tah ieu teh ano gerde nya kandel. Maka kana tah bukti naon saparoha dua biwir loket godegna ieu si marah dua bibirna dua bibir handap nyari ieu mah disebutna teh naon euy sapataen heuh. Bibir luhur mah awewe ye disebutna teh sapataen tah bibir handap mah nangtung ka luhur lain teu kagigir kieu ka luhur disebutna teh saparoen gitu. Jadi aya sapataen mah nu luhur aya saparoen. Maka bukti dua bibir loket godegna ieu si bikri golido ini ekangnya nu kanal duanana. Lamun bibir awe kanal maka bibir bobogana ge kanal gitu. Roki kotan anu lembut kana wa ing kanata jeung lamun bukti ieu sapataeha roki kota ini eta nu ipis duanana bibirna teh ipis kana tabukti ieu saparo roki ko ini eta nu ipis duanana kumaha na mah tadi mah nya mun kanal duanana ayeuna mah ipis duanana kumaha lamun kanal sawareh artinya kanal nu luhur ipis nu handap atawa ipis nu luhur kanal nu handap eta bibir teh rupa-rupa bentukna teh ya wa ing kanat jeung lamun bukti naon asupla bibir nu handap tanu ieu roki kotan eta ipis nya berarti kanal kene nu luhur nu luhurna kanal semu manyun gitu tah nu ieu kanal nu handap ipis maka kana bukti naon parjuha parjina ye si bikru sogiron eta leutik. Wa ing kana jeung lamun bukti naon pamul mar'ati cangkem si istri sadidal hamroti eta nu banget beureum sok anu beureum najan teu make lipstik beureum we gitu. Maka kana tabukti naon parjuha parjina ye si mar'ah japan eta garing ani rutubati tina babaseu alus tah. Jadi lamun bibirna beureum eta teh nunjukkeun bobogana teh garing henteu baseuh. Henteu becek gitu. Tuluy wa ing kanat jeung lamun bukti si mar'ah hadaba al anpi eta anu pesek irungna oh pahia makari si mar'ah atau si bikru qalilatal gordi eta saeutik hayangna pin nikahi dina jima teu hipresek kitu nya lamun irungna naon pesek berarti mafhumna lamun aya awewe irungna mancung berarti teh rada beukian gitu. Wa ing kana jeung lamun bukti naon mah perkara waroaha anu tetep mah disatukangeun ieu si bikri maksudna mah bujurna hasanan eta alus fa innaha mangka sanyana ieu si bikru sadidu rugbati eta do banget resepna pinikahi dina jima lamun bujurna alus maka cenah eta ciri beukian. Wa ing kanat jeung lamun bukti si bikru tawila tadakni tanu panjang gadona ladok nya panjang gadona teh kitu tah ka dieu maka pa inna mangka sanya si bikri patihatul parji eta nu terbuka parjina salah mangapa lamun nu ladok gadona qalilatus sa'ri saeutik buluna gitu.
Lamun tadi ladok padona. Wa ing kanat jeung lamun bukti si bikru sogirotal hajibi eta leutik halisna. Lamun leutik halisna teh ngajiripit kitu nya. Fa inna mangka sanyana ieu si bikru gomis dotul parji eta nu jero parjina cenah kitu. Berarti lamun kano halisna deet gitu. Wa ing kanat jeung lamun bukti ieu si bikru kabirotal waji eta nu gede banget na teh rubak gitunya gede banget maka golidotud dopa iri anu keras pirang-pirang kukuna dala tanuduh ke naon dalika ye kabirotul waji ala sogiril azizati kana leutikna bobokong wa kabiril parji jeung gedena parji wa doikihi jeung rupekna ye parji mantap ya mah. Gede tapi rupek gitu nya. Eta teh nu beungeutna badag, bari keras kukuna gitu. Aduh, wa ida kasuro jeung di mana-mana loba naon syahmu dohiri kodamiha. Gaji dina tonggong keneungna ieu si marah, tah berarti di dieu tah. Loba gajina di dieu tah. Tadina ieu tah. Tadina ieu tah loba gajina nya. Tonggong keneung teh ieu. Loba dagingan lemak gitu di dalam pate moy maka eta nuduhkeun kana ewa badani hajeng badana ye si bikri sarua loba gajihan loba lemakan nati atas sakoini maka aduh mata gede cenah non parjuha parjina ye si bikru wah muredan eta non teh ngaranna teh Nanti karena teh, jika apem gitu ta. Wakanat jeung bukti ye si bikru mahtubatan eta nu dielehkeun inda jaujiha disandingkeun salakina ye si jaujah. Jadi babari eleh gitu. Bakal lalaki we nu meunang. Lamun awewena tadi loba gaji dina tonggong suku jeung dina awak maka cenah eta teh gede parjina itunya bari elehan gitu. Wa ida kanat jeung di mana-mana bukti ya si jaujah nati atas sakoini eta anu gede dua bitisna pisul bati dina waktu dirumbai ke dina waktu teas gede bari teas bitisna teh painaha maka sanyana ye si bikri sadidatus sahwati eta nu banget sahwatna la sobro teu aya kasobaran eta tetep laha pikeun jaujah anil jima'i tina jima ieu lamun bitisna teh teas bari gede eta teh ciri awewe anu hiper teu bisa sobar nahan tina jima kade ulah tuluy ngarampan bitis neng sia. Wa ing kanat jeung lamun bukti naon ainuha panona ieu si bikru kahilatan eta nu make celak. Kahilatan kabirotan eta nu make celak anu gede celakna teh. Painaha maka sanyana ieu kahilatan kabiro ya dulu eta nuduhkeun. Ieu kahilatan kabiro ala doi kirohmi kana rupek narahim wa sogiril azizati jeung leutikna bobokong ma'a udmil katipi sarta gedena walikat yadulani nuduhkeun ieu sogirul azizah jeung udmil katipah ala udmil parji kana gedena parji. Jadi lamun leutik bobokongna itunya jeung gede walikatna maka eta teh nuduhkeun kana gede parjina. Aduh. Ieu loba nu ngarampaan euy. Napisatun. Ari ieu eta hiji pembersih kola ngadawusal hukama mansa jalmana wajada nu manggian ieu man pil mar'ati di jawewe asyara tausopin kana 10 pirang-pirang sifat pelayan bagi maka teu narima penting naon ahduha mawana ieu si mar'ah awasta jang nuneangan pamajikan. Lamun di ieu awewe aya 10 sifat nu rek disebutan maka teu pantes ieu awewe dijadikeun pamajikan.
Kumaha ayeuna lamun geus jadi pamajikan urang? Gitu nya. Maka ulah dipiceun tapi dangdanan gitu. Ulah jadi alasan yang naon yang ganti. Neng Ayu naon sih Neng Ayu celak-celak. Geura kawin Neng Ayu hog bejaan, ulah teu bebeja rek kawin teh. Mana hiji tah. Ahaduha ari salah sajina ya asaroh. Kaun wae ta kabuktian si maraah qosirotal qomati eta nu penek adeganana tong ulah hayang kana penek. Ya, tinggalkeun ulah mun aya nu jangkung mah nu daekeun kitu nya. Ulah nu penek. Naon sabab nu penek? Nu penek mah bau bahamna. Nah, make bau sebab deukeut antara knalpot jeung baham. Asani ari anu kaudua kaun wae ta kabuktian si maraah qosirota syari eta ponok buukna. Maksudna ti kudratna ponok teu panjalain ponok peda diteuk-teuk. Eta ge ulah dikawin. Awe nu ponok buukna. Asalisu ari nu katiluna ropi atul jasadi eta nu jangkung jasadna eta oge ulah euy. Komo ari manehna penek mah kumaha nya kudu ditarajean. Arobiu ari anu kaopatna salito tulisan eta nu ngawasan aleta harus tukang ngomong bae, ngecebrek bae kitu nya jiga kacang ninggang kajang teu daek krepeh eta ge tinggalkeun. Al-homisu ari nu kalimana kaunu eta kabuktianana ye simroamun qatiata lauladi eta nu mandul eta ge ulah dikawin. Asadisu ari nu kagenepna kaunu eta kabuktianana ye simara indah disandingan ye simara inadun ari aya ingkar egois. Kaunu indah inadun teh awewe anu egois mementingkan diri sendiri, aya we arisan, aya we senam. Ari anak yang salaki teu kaurus tah eta teh ulah kawin nu kitu. Asabiu ari anu katujuhna kaunu eta kabuktian si mar'ah musaropatan eta anu tukang leuwih mubadarotan anu tukang mubadir harta eta oge ulah boros. Cekolot mah ngaranna teh lesang kuras tara aya duit anu nyampai teu bisa neuneun miraweuy kitu nya eta ge ulah. Asaminu ari nu kadalapan kaunu eta kabuktianna ye si mar'ah tawilatal yadi eta nu panjang leungeunna tukang babadog klepto gitu gua penyakit yang maling wae ulah dikawin. Atas ari nu kasalapan kaunu eta kabuktianna ye si mar'ah tu ibu eta mikaresep ye si mar'ah azinata kana dangdan indal huruji dina nalika kaluar imah tah eta ge euy ulah eta ge tah ulah ngan lain berarti ulah dangdan nya lain berarti ulah dangdan ngan ulah kaleuwih dangdanna jang salaki lain jang batur sok aya da salaki teh kitu neng dangdan atuh tanya dangdan atuh ai ceuk pamajikanna ayeuna harga lipstick sakieu harga bedak sakieu harga foundation sakieu eyeshadow sakieu eyeliner sakieu maskara sakieu kumaha ceuk salakina udah we neng lah aku menerimamu apa adanya pugu mah mung mere duit we sok berhias jeung salaki penta duitna ka salaki kitu nya salaki teh sok aya geus teu kedadangdan ai nempo anu menor anggar we teu kiceup-kiceup pan eta munafik nu kitu teh mending dangdanan pamajikan sing alus kitu nya tapi dangdanan khusus jeung urang. Al asiru ari nu ka-10 kaunu eta kabuktianna ye si mar'ah mutallaqatan eta nu ditolak min goiri ti salian ti sial jalma artina urut batur ditinggal naon ngaranna teh janda cerai lain janda mati jadi ulah tah teu alus kawin ka janda cerai mun kan janda mati mah teu naon. Hadari ahiruma eta tungtungna perkara ya saro mun ngagampangkeun salo taala ka urang sarea lana ka urang sarea. Jamahu kana ngumpulkeun ieu mah palillahi maka eta tetep milik Allah alhamdulillah ari puji. Wasana ujeng pangalem ala kulli halin netepan kana setiap tingkah. Wa azkas salati jeung ari pangbersih-bersihna rahmat wa taslimi jeung kasalametan. Ala sayyidina eta tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad waman jeung jalma wala anu nuturkeun ieu manhu ka Kangjeng Nabi hoiri suhbin tegasna pangalusna nu ngabarengan wa alin jeung kulawargaan
Wa nas'alu jeung nyuhunkeun kami Allah ka Allah ayu apiko kana yen mere taufik Allah na ka urang sadaya lisolil amali kana solehna pirang-pirang amal. Wa ayauma jeung yen ngumumkeun alona pahadil karosati kana kamanfaatan ieu lembaran al-hakirati anu hina liman pikeun jalma. Ya anu ari karosalah we tetep pikeun ieu man minan nisa'i nyatana ti pirang-pirang istri warijali jeung pirang-pirang lalaki. Amin. Muga Gusti nyubadanan. Kultu nyarita kaula kamakola seperti nyarita